Nah diantarana tina sababiah awewe nu teu bisa ngajaga dirina di mana-mana eta awewe atawa istri ngomong jeung lalaki nu sejen nu lain mahramna bari eta obrolan teh nu teu aya manfaatna maka kajaba Allah bakal nyicingkeun ka eta awewe dina sisi neraka alias dina neraka we. Ada sisi narek tengahna ge teu ngeunah atuh. Neraka mah sugan anu ngeunaheun gitu. Plus setiap kalimat nu diobrolkeun jeung eta lalaki nu lain mahram ku Allah dicatat 1000 kagorengan. Ti kieu we atuh. Ngobrol wae meuni teu meunang, lain teu meunang, bisi aya pihak katilu gitu. Bisi aya setan anu ngaruksak akhirna ngaganggu karena terkecil kemungkinan nalikakeun ngobrol tuluy we pamajikan teh bogoh ka eta lalaki. Terkecil kemungkinan atawa si lalakina jadi bogoh ka pamajikan urang tuluy digoda rek kumaha urusanana.